Uy, sinay ko naman ito. Lalo banda. Siang. Apa boleh tahu dengan nama siapa? Baik, saya berkenan akan menyampaikan kepada orang tuanya terlebih dahulu ya. Terima kasih atas informasinya. Siang, Bu. Astagfirullahaladzim, di rumah sakit mana, Bu? Oh iya, Bu. Saya kesana sekarang. Terima kasih informasinya, Bu. Ya. Saatnya istirahat. It's time to have break. Apa teh sih murid anyar anu di kelas teh sasi ngaranna? Urang mah teresep teh gumelis jika nu gumelis gitu. Sapang pinter nawe. Pas kamari ge pas pelajaran saha teh? Paris. Oh, tah. Ih anjir, orang keur nyarita. Ada si panitia. Ilah nawe. Yes. Nah, mana ninggalkeun urang? Lila, mana? Ari maneh kunaon? Urang sieun. Ari anu ngaganggu. Mana harus nasi? Pareum lampu. Anu ngaheureuyang Tapi cai ge pareum urang. Anggeus maneh diuk sakedeung di pelajaran Paris, maneh mah sagala disebut. Saatnya istirahat. It's time to have break. Okay na, pero
Resti, Moni, Resti, Saira, Madi, Alvi, Andika, Rapsanjani, Mita, Rizky. Oh nyanya ayah murid anyar. Oh tepangkeun ulah ka payun. Kapakon na may ako sa iyo pamilya, kinahanglan sa kola tayo. Bapak nanya, tugas untuk menjaga agar kehidupan sosial selalu ada dalam keselarasan dan kerukunan merupakan arti dari. Sok kamu bisa ngajawab? Sok saya. Harmoni sosial. Betul. Sewa ay mo hubungan din sa eka mga oras. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Assalamualaikum. Oh, kayaknya Bapak dipasang tugasnya berkelompok. Kelompok hiji, Saira, Fani, Resti, Destri, Raisa, Sheila, Amelia. Sok anu disebutkeun ku Bapak karampo jeung kelompokna masing-masing. Ya lembar kerjananya ku Bapak bagikeun. Kita kerjakan ke mana? Sok enak tugasnya kempelkeun ka Bapak. Tapi saya manen kudu beja ka Pak Aris ku arurang dibawa ka ASEP. Silakan dia sekedap. Sheila benar pengerjakan tugas di Bapak. Beres Pak, Kunaon pengerjakan? abi nakira pas Pak. Kan aya anu lain atuh teruskeun atau napi ka Bapak. Isin Pak, abi mah acan kenal pisan kan sama. Sok kenalan atuh ayeuna mah. Mohon Pak, Wayahna ayeuna Sheila kedah beberes di perpus.
Mohon Pak. Kedah tanggung jawab. Mohon Pak. Mohon saya budi hapunten. Kepengin sekali-kali jadi itu kabarnya. Cerahan itu. Zaitun. 3